Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji yajibu wajib wujuban kalawan wajib muhtaman tegesna nu diwajibkeun ala kafatil mukallafina kasakabe jalma nu mukallaf kabeh ay jami'ihim tegesna kasakabeh itu mukallafina naon aduhulu asufi dinil islami dina agama Islam wa huwa sareng ari itu duhul eta syahadatun nyaksikeun an kana saenyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha ya pangeran eta maujud ilallahu angin tegesna Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng saenyana Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah anu jadi utusan Gusti Allah wal iqraru sareng wajib ngaku bima kana perkara jaa anu ngadatangkeun itu nabi bihi kana itu min indillahi anu tetep ti Gusti Allah wasubutu sareng wajib tetep ayil mulazimati tegesna ngamayangkeun pihi dina itu dinil Islam ala dawami netepan langgeng aya bilan kita tegesna kalawan tepegat ilal mauti nepi ka maut alal islami netepan kana agama Islam an Ali radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naon anahu sanyana itu Ali eta qala ngadawuh itu Ali tamamun nikmatil mautu tamamun nikmati ari pangsampurnana nikmat eta al mautu maut alal islami netepan agama Islam wal tijamu sareng wajib narima kana hukum ay qabulima tegesna narima kana perkara ay syai'in tegesna perkara lajima anu tetep itu ma ay sabata tegesna tetep itu ma alaihi ka itu kafatil mukallafin ay kafatil mukallafin minal akaminya tanah pirang-pirang hukum waya sareng ari itu akam eta ma perkara bayana anu ngajelaskeun hukana itu ma saha Allahu taala Gusti Allah taala lana pikeun abdi sadaya ala lisani nabiyhi natepan lisan nabina itu Allah mimanya tanah perkara ya taala kuanu cumantel itu ma bi afalil mukallafina kana pirang-pirang pagawean jalma anu mukallaf kabeh wa sareng ari itu ma eta al wajibu wajib wa sunnatu sareng sunat wal mubahu sareng mubah wal makruh sareng makruh wal haram sareng haram pamima mangka eta tetep tina sapalina perkara yajibu anu wajib naon ilmu nganyahokeun kana itu ma aya makrifati tegesna nganyahokeun kana itu ma wati koduhu sareng nekadkeun kana itu ma bil qalbi kalawan hate mutlakon kalawan mutlak ay fi sholati tegesna dina salat wa ghairiha sareng dina salianti itu salat wa nutku sareng ngucapkeun bi kana itu ma bilisani kulisan fil halidina pada harita ay fi hadal waqti tegesna dina ieu waktu ingkana lamun kabuktosan itu sinatik ayin natik tegesna jalma anu ngucap eta kafiron jalma kafir ay aslian tegesna kafir asli murtadan atawa jalma murtad wa ila sareng lamun teu ingkana kafiron biangkana ku secara kabuktosan itu sinatik eta musliman jalma anu muslim fa fi sholati mangka cukup dina salat ay fi tasyahudi tegesna dina tasyahud as-sahadatani ari syahadat dua pas syahadatani mangka ari lapad syahadatani eta mubtadaun jani mubtada muakhirun anu dipanderikeun itu mubtada wa mimma yajibu sareng ari lapad mimma yajibu eta khobaruhu khobarna itu mubtada wa yajuju sareng menang naon ayakuna kabuktosan naon as-syahadatani lapad syahadatani eta khobarun mubtadaun mahdupin eta khobaru mubtada'i mahdupin jadi khobar mubtada nu dibuang wa mimma yajibu sareng ari lapad mimma yajibu eta pi mahalil hali tetep dina mahalna hal wa takdiru sareng ari takdirna eta pal wajibu ilmuhu pal wajibu mangka ari anu wajib naon ilmuhu nganyahokeun kana itu ma wati kodu sareng nekadkeun kana itu ma wanutku sareng ngucapkeun bi kana itu ma eta asyahadatani syahadat dua hala kaunihima dina tingkah buktina itu syahadat eta ba doma sapalina perkara yajibu anu wajib itu maka ma sapertikeun perkara kola ngadawuh kana itu ma saha Muhammadun al-Husni Muhammad al-Husni wa huma sareng ari itu syahadatani eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Wa yustarotu sareng disyaratkeun naon ayat ya macakeun si jalma bihi makana itu syahadatani mutawaliyataini bari tuluy-tuluy murattabataini bari ditartibkeun wa ayantiko sareng kudu ngucapkeun si jalma bihi makana itu syahadatani bil arabiyati kalawan bahasa Arab lil qadiri ka jalma anu mampu alaiha kana itu arabiyah ma'a ma'rifati maknahuma sarta nganyahokeun kana manana itu syahadatani alama netepan kana perkara nabaha anu ngelingan ala dalika kana itu ayantiko bihima saha asyahu Ahmad Az-Zahid Syekh Ahmad Az-Zahid wal alamatu sareng jalma nu uninga Muhammad Romli tegasna Muhammad Romli wala buda sareng misti minti krori syahadati tina ngabulak balik syahadat ilam yakun lamun teu kabuktosan eta hunaka tina itu syahadat naon atipun harap atap wa ila sareng lamun teu ilam yakun hunaka atipun kapamangka cukup naon labdu asyhadu lapad asyhadu al awalu anu kahiji itu labdu asyhadu bihilapil adani kalawan perbeda lapad dina adan labuda mangka misti pihi dina itu adan minal ityani tina ngadatangkeun bi asyhadu kana lapad asyhadu murattabataini halna bari ditartibkeun hakada halna nya kitu dina adan qala ngadauh hakada halna nya kitu adan qala nyarios hu kana itu da sa Ibnu Qasim wa tabaan sareng anut hu ka itu Ibnu Qasim sa al-Anani Imam Anani wa qarara sareng netepkeun hu kana itu kaul sa Syekh Atiyah Syekh Atiyah wa tamada sareng tatagenan saha Asibro Malisin Syekh Sibro Malisin anau kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta labudah teu meunang teu eta misti minti krori syahadati tina ngabulak balik syahadatuna di dieu aya deui walayak pisareng teu cukup naon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hilapan halna nyulayaan libadim kasapalihna ulama wala buda sareng teu meunang teu eta misti pil aisawi pikeun umat bangsa Nabi Isa naon aya kula kudu ngucapkeun itu aisawi ila jami'il khalqi kana lapad ila jami'il khalqi bada qaulihi dina sabada ucapanana itu aisawi Muhammadur Rasulullah lapad Muhammadur Rasulullah apada medah kendalika kana ieu kaul sa Sarqawi Imam Sarqawi wahada sareng ari itu layak wahada sareng ari ieu layak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihilapi tasahud salati kalawan berbeda dina tasahud salat pala buda mangka eta misti pihi dina itu tasahud salat min dzikril wawi tina nyaritakeun wau baina syahadataini antara syahadat dua min dzikril wawi tina nyaritakeun wau baina syahadataini antara syahadat dua wala yustarotu sareng teu disyaratkeun naon labdu asyhadu lapad asyhadu asaniyatu anu kadua pihi dina itu tasahud bal jamu balik ta'ari ieu eta ngumpulkeun bainahuma antara itu syahadatani wal wawu sareng ari wawu eta minal akmali tina nyampurnakeun wa inna malam yusanu sareng pastina henteu disunatkeun naon al ityanu ngadatangkeun bil wawi kana wawu fil adani dina adan wa in hukima sanajan dihukuman naon bi islamil muadzin kana islamna jalma anu adan li anahu karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta tuliba disuprimin huti itu si muadzin naon iprodu kuli kalimatin mencilkeun saban-saban kalimah binafsin kalawan datna wadalika sareng ari itu iprod eta yunasibu mantesan itu hada tarkal atpi kana ninggalkeun harap atap apada maedahkeun yunasibu mantesan eta yunasibu mantesan itu dalik tarkal atpi kana ninggalkeun harap atap apada maedahkeun kana itu kaul saha as-Suhaimi Imam Suhaimi wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah wallahu